para wargi anu mulia, mangga ayeuna waktosna ngabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan palawargi anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita atanapi dongeng Sunda di mana wae ayana mugi aya dina kawilujengan sehat lahir sinareng batinnya kalayan aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina danget ieu pribadi saja medar deui carita anu katunda kamari alatan kasapihuan ci kapegatku mangsa. Carita Jaka Lalana ayeuna parantos nincak bagian ka-8-nya mohon mitra. Satu acana atuh pribados sejak medari ieu carita boleh-bolehnya boleh-boleh we sejak jadi hapunten saupami teh mah aya kalaresan kasabit namina kasebat asmaana anu kalaresan kakak cacandak dina ieu carita ulah kirang-kirang hapunten kumargi ieu mah mung pilah kadar carita anu dekantos kajantenan kitu tanya dina mangsa anu parantos kalangkung oge teu aya pakuat pakaitna sareng sing saha bae anu ngadangukeun kitu tanya. Mohon sumangga tuh supados teu nyangkolong tingkana waktos ieu carita sejak dikawitan. Wilujeng ngadangukeun. Harita cumani teh ngareret ka hareup ari kepeuk teh cumani katara ngarasa reuas nempo pabubuhan prajurit kerajaan nu samapta ku pakarang anu posisina aya di beh sahandapeun manehna diu. Tacan oge lelertina kareuasna nempo sabubuhan prajurit nu ngabaris di hareup. Sabeh handapna jumani harita kabireungeuh aya nu cumarita. Baturan Raden wilujeng sumping kaula oge sakumna rahayat di ieu nagara ngarasa reueus kalayan bingah amarwata suta patepang sareng salira Raden anu ayeuna parantos sumping di payunan abdi sadaya. Kitu pokna Kirangga Suteja anu dibarengan ku Arya Dewi Reksa nu harita sing caredok nyembah di sapayunan dampal sampean najumani nu harita keur calik dina kursi nu dibungkus ku buludru pulas hejo teh. Sabari rungah ringeuh tungtung nangara tangtuna cumani teh ngarasa reuas heran jeung sieun deui nu antukna cumani pupurungkutan bari sakujur awakna ngaleper
nahan rasa kasieun anu pohara pisan. Jumani murungkut kalayan kadua sukuna oge ditaikeun ka luhur kursi buludru teh. Kalayan teu basa teu carita, Jumani ngadeg-deg sabari murungkut ngarengkolkeun awakna kawas kuuk. Nyeh we harita teh Kirangga Suteja katara nyerengeh seuri kalayan nyengkatkeun awakna nu tadina aniprek seja sumembah ka Jumani bangun anu ajrih pisan. Kirangga harita silih reret jeung Arya Dwi Reksa. Nu saterusna duanana cara rengkat seja ngalalerkeun Jumani nu harita masih murungkut alatan sieun jeung ginggiapeun. Raden, dekedah kaget oge sieun Raden. Ieu kaula pun paman Patih Rangga oge paman Arya seja nyanggakeun sembah kapihatur kasalila Raden anu baris janten pamimpin di ieu negeri. Mangga Raden, ayeuna sejadi haturanan ka karaton kanggo nepangan tuang ibu anu tangtosna ngantosan di lebet karaton. Tangtos tuang ibu bakal ngaraosono kasalira Raden. Ceuk Kirangga Suteja nu harita katara ajri dek ngaragap waruga Jumani nu masih anger murungkut kawas kuuk teh. Jumani nu harita ngadenge pok-pokan Kirangga tangtu ngerasa reuwas anu taya papadana. Sokomo Kirangga harita make nyebut-nyebut dirina kesebutan Raden cenah. Raden nahaon atuh ieu teh? Nah kadewek kitu cenah atawa kanulian jeung deui nah cenah make nyebut-nyebut tuang ibu. Na indung saha tuh cenah. Jumani sajeroning murungkut teh kebek rupa-rupa pananya anu matak nambahan baluang pikeun Jumani mah. Di kaanggangan rentang-rentang katara aya abringan para dayang nu keur ngiringkeun cawene geulis rupa nu dipayungan ku para dayangna. Nu harita sakabeh prajurit katut rahayat anu kebenaran nyaksian datangna Jumani nu dianggap raja anom tea. Oke Kirangga jeung Arya Dwi Reksa harita dareku sejak sumembah kanu nembe sumping. Jumani mah teu hafal kana nanaon ieu. Da sidik manehna mah masih keneh angger we ngarengkol dina kursi panjang. Manehna sasat teu nitenan kan sabudeureun eta tempat anu sok padahal harita Ratu Putri Kananga Arum anu mingpin karaton negara Pasir Hingki nya indungna pituin Jumani tea. Harita teh sumping wireh nguping Raden Anom parantos hasil dipapag ti alam manusia kalayan aya dina kasalamatan tangtuna oge. Atuh kacida bingahna harita nyimas Kananga Arum teh nalika dugi ka palataran karaton anu didinya parantos empak merbayaksa para rahayat katut para pamimpin kerajaan anu seja mapag dongkapna Raja Anom.
kaeta wewengkon kerajaan negara Pasir Hingkik Ki Rangga Suteja anu harita seja ngahaturanan linggih ka putri Nyimas Kananga Arum sabari cedok nyembah nembongkeun rasa hormat kalayan nembongkeun kasatya satuhuanana kana naon nu seja diparentahkeun ku nu jadi ratuna nu harita jadi gaganti nu jadi rama nu ngabahu denda di eta nagara. Kaula nun Gusti Ratu pun emang sejanyanggakeun sembah kapihatur kahunyuk panjenengan kalayan pun emang sejana dari hapunten tina saperkawis laporan anu tacan disanggakeun ka Gusti Ratu kumargi geningan rehna tuang putra Raden Anom sementawis ieu tacan tiasa disanggakeun ka karaton kanggo ngadeges ka panjenengan Gusti Ratu rupina anjeunna tacan eler tina sagala rupinaon anu kantos karandapan nalika miangna ti alam manusia ka ieu alam tacan kempel rupina relembutanana atuh sagiringeun ti eta pun mang teh seja netelakeun tarikah urang sadaya geningan berkah kalayan lancar tur hasil tinekanan tanpa aya halangan harungan nanaun sumangga ayeuna seja nyanggakeun ka panjenengan Gusti Ratu pokna Ki Rangga Suteja nu harita sabari deku tur cedok nyembah ka Ratu Nyimas Kananga Arum nu harita katara pamenteuna marah mai nambah sari mapaesan kagelisan anu saolah teu pernah luntur netelakeun yen Nyimas Kananga Arum bener-bener hiji putri anu lenjang bulan ngalangkang sampulur miindung layung lampayak miruh pamerak sampayan kembang kamelang estu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina kitu jigana carek babasaan lalaki tukang agombal meureunanya di zaman harita mah Paman Pati syukur sarebu sukalaksana kaula mireng ieu laporan netelakeun anjeun satuhu ka kaula oge ka ieu nagara syukur Paman nuhun pisan babakti Andika katarima ku kaula timeuleun Gusti Ratu kieu Paman Rangga anak kaula teh tangtuna moawak bisa diajak cumarita sok sanajan sukmana geus hasil kabawa ka ieu alam tapi perlu dipikanyaho ku Paman Pati anak kaula kudu disampurnakeun heula lelemutanana sangkan bisa saimbang jeung ieu alam. Nyimas Kananga Arum anu harita ngandika diselangku ngaraneg terus netep cumani nu keur ngarengkol dina kursi panjang teh nyeh we Nyimas Kananga Arum harita imut ngagelenyu deui sok sanajan dina hate mah geus teu kuat hayang geura ngarangkul Jumani anak pituina nu geus lawas dianti-anti tapi Nyimas Kananga Arum henteu getas harupateun seja nyengker kana naon parasaan anu nguntab-nguntab hayang geura nyacapkeun ka sono panu jadi anakna
kangaranan hate jeung nurani nu jadi indung kanu jadi anak sok sanajan kasebut bangsa lelemut sarua we meureunnan jeung bangsa urang anu boga rasa deudeuh jeung rasanya nyimas kana ngaarum harita pok deui neruskeun cumaritana kakirangga anu masih keneh ani prekdeku di payuna nyimas ngaso heula mitra ngaso muhun urang ngaso heulanya atuh sapertos biasa dina sesi ngaso ieu pribados sejak nepangan wargi-wargi anu saratia nya ngabandungan kana ieu pedaran carita boh anu aya dina kolom komentar oge ka wargi-wargi anu parantos japri ngalangkungan WA pribadi atuh nu diantawisna nya eta kahiji pribados seja nepangan wargi-wargi sadaya anu kahijina nya eta diantawisna saderek Kang Ade Sukarna di Bandung gini nya mugi aya dina kawilujengan oge ka Kang Mariana Yana di Rengas Dengkloknya mohon salam baktos ti pribados ka urang Rengas Dengkloknya umumna oge ka kulawarga Kang Mariana Yana sadayana mugi aya dina kawilujengan atuh salajengna ka Kang Iim Ruhiat Kang Iim Ruhiat duka di mana ieu teh Kang Iim ya nuhun mugi awe aya dina kawilujengannya salam baktos satur nuhun ya Kang Iim oge nu sanesna atuh salajengna ka Kang Egi anu aya nu linggih di Cijerahnya mugi aya dina kawilujengan oge Kang Rahmat di nu linggih di Kampung Jenggung Cianjur oge kumna ka warga Cianjur sadayana salam baktos ti pribados mugi sadayana aya dina kawilujengannya atuh terasna oge ka Mas Oyum hatur nuhunnya Mas Oyum kana pangrojongna anu parantos nyayokikeun fasilitas teknis anu alhamdulillah tos mulai rada leres ya hatur nuhun Mas Oyum anu linggih di Bihboraya nya di Bihboraya Kopo mugia Mas Oyum aya dina kawilujengan oge keluargana sehat lahir sanang batin oge tekirang saka naon kitu na tekirang kabagjaan anu mugia aya di keluarga Mas Oyum atuh nuhun Mas Oyumnya oge salajengna atuh ka Haji Asep sareng Teh Wiskana anu linggih di Ranca Ekek mugi aya dina kawilujengan oge saterasna aya wargi enggal ya rupina anu parantos lebet dina kolom komentar saderek Kang Dego Cimerang di Purwakarta mohon salam baktos ka Kang Dego mugi aya dina kawilujengannya oge kum ka sakumna warga Purwakarta sadayana mugi aya dina kawilujengan atuh kum we kasadayana nya ka wargi-wargi anu parantos satia ngadarangukeun atur nuhunnya kasadayana mugi sadayana aya dina kawilujengan sehat lahir sanereng batin oge aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala atuh mugi we kasagala rupi kasayan pumangrupi pangrojong kana ieu channel kasayan palawargi sadayana dibales ku pirang-pirang kasayan deui ku Allah Subhanahu wa taala nya hatur nuhun pisan mangga urang ngalajengkeun deui cariosna nya saparatosna sadayana ngaso mohon mangga urang ngalajengkeun deui Paman Pati wayahna kaula saja meredih deui
mere pancen ka Andika yeuna pikeun miang deui ka alam manusia. Jigana ieu teh memang kudu buru-buru disampurnakeun. Sangkan anak kaula sukmana takut katut ragana bisa saimbang jeung ieu alam. Tapi ayeuna mah Paman Patih kudu rada sabar jigana palakonan ieu pancen teh. Tipalan kaulanan Gusti Paman sejang estokeun kana naon rupi pancen nu bade dipasihkeun dina danget ieu. Tong boro dipiwarang kedah sabar. Sok sanaos Paman kedah tapa berata di alam manusia. Paman tangtos sanggem sumangga kaulanun naon kedah dipidamel ku salira Paman dina danget ieu. Cekirangga Suteja harita sabari cedok deui nyembah ka Nyimas kana ngaarum. Nu harita kabireungeuh ngandika deui. Syukur Paman kataremia pisan pangabekti ka Andika. Kieu Paman, Andika kudu miang ka alam manusia ieu. Eta Paman Patih kudu bisa heula nalungtik kaayaan raga badagna anak kaula. Nu ayeuna sasatkeun diriung-riung ku kolot katut batur salemburna. Saestuna anak kaula mawa ka bisa kabawa raga badagna. Lamun teh mah tacan aya anu hasil ngaragap tanda lahirna nu aya dina dengan kencana kalayan dibarengan ku jampe pamuka jalan pikeun nyampurnakeun longsong naik eta tareka. Aku sabab kitu Paman Patih kudu sejadaek nungguan eta tareka anu teu bisa ditangtukeun deui. Ring sabaraha lilana dur omat Paman Patih ulah nepi ka maksa sing saha bae bangsa manusia anu keur ngariung raga badagna anak kaula. Mudah-mudahan urang ngadua oge teh di kaanggangan salerea. Mudah-mudahan mamajengan Anukri haris apal kana naon nu kudu dilakukeun. Namun henteu wayahna Paman Patih kudu nungguan datangna nu jadi bapa ieu budak. Sabari kudu ngajaga raga badagna sangkan teu aya nu ngaguna sika. Aya namah bral geramiang kalayan jurung doa di kaula oke bawa sababaraha ponggawa pikeun maturan Andika miang. Hitung ngaganti Paman Arya nuku kaula menang pancen pikeun ngajaga sukma anak kaula di dieu. Kaula nun Gusti timalan salira Paman sejak amit angkat ke alam manusia. Pokna Kirangga Suteja sanggeusna cedok nyembah ka Nyimas kana ngaarum harita sejengga belesat dibarengan ku sababaraha ponggawa muruka alam manusia. Nu harita sorana matak awor tur mawa keung
pikeun alam manusia dina waktu harita perbawa hawa siluman we meureunnan. Harita datangna kirangga suteja katut sababaraha punggawa ke lembur jenggung ngajadikeun pangisi lembur jenggung nu harita keur ngagugulung layon Jumani teh tuh ngarasa keung kulantaran ngadenge sing saleorna angin anu ngaguru handaruan kalian dibarengan ku hawa anu matak payung yang karasana nyage alam dina kaayaan poek ceudem jiga nunahan pihujaneun sing horeng kitu geuning kajadian di lembur kampung Jenggung harita teh nalika mamajengan ngaragap tanda lahir nu aya dina leungeun kencana Jumani teh aya ku kabeneran kirangga suteja katut diiringku para punggawa harita nalika nepi ka alam manusia teh estu teu kudu lila nungguan nya kaya langsung we kasampak eta mah lantaran mamaajengan sanukri teh geus paham bener geus apal kana naon nu kudu dilakukeun dina mangsa harita kana layon Jumani teh kan kulantaran harita teh apanan geuning di imah Jumani teh sakumna masyarakat kampung Jenggung nu ngariung sabari maraca kalimah-kalimah suci teh nya ngaraji barengan mamajengan nu nuju ngaragap layon Jumani teh atuh teu wudu we harita teh ngabalukarkeun paceuweuna para punggawa nu milu kirangga pikeun maturan ka alam manusia teh anu antukna kadengena ka alam manusia teh estu ngaguru jiga loba sora-sora anu teu kaharti sora teu kaharti kadengena oge teka tempo ari jirim nama atuh ari kirangga suteja harita teh ambireungeuh mamaajengan sanukri anu nuju ngaragap layon Jumani teh nya ngaragap tanda lahirna katempo bangun anu teu kuat layonan kakuatan nu kaluar tina layon Jumani sanggeus diragap tanda lahirna teh atuh teu talang ke kirangga teh saja ngabantuan sama majengan sanukri ngagunakeun kakuatan ilmu nu dikawasa ku manehna najan rada ripuh oge harita teh kirangga oge mamajengan sanukri harita hasil oge narekaheunana kumaha atuh lajengna ye carita mangga di antos wae nya dina waktos anu kapayun mun kapunten ye jalaran waktos na geuninganan parantos teu nyekapan hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana oge ulah kirang-kirang ngapunten kana sagala rupi kalepatanana tangtos pribados seueur lepatna seueur kirangna nya mohon mugi we atuh ngapunten ka pribados hatur nuhun kasadayana pribados saja pamit mohon mangga dikantun heula wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.